Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala jeung ngucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing saha qala anu ngucap itu si man. Bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim kutiba mangka dituliskeun naon ismuhu ngaranna itu si man minal abrori tireng-rengan jalma-jalma anu abror anu balener wa buri'a jeung wa baro'a jeung lulubaran itu si man minal kupari tina sifat kakupuran wan nipaqi jeung tina sifat munafik. Wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing saha bae jalma qala anu ngucap itu si man bismillahirrahmanirrahim kana lafad basmalah Gofaro mangka ngahampura saha Allah Gusti Allah lahu ka itu si man makana perkara taqaddama anu geus ti heula itu minazanbi nyatana tina dosa. Wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kumtum di mana-mana ngadeg aranjeun kabeh pakulu mangka kudu ngucap aranjeun kabeh Bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Paina nasa mangka sanyana manusia idag tabu di mana-mana ngupat itu sinaskum karanjan kabeh ya menakum mangka baka nyegah yamna'hum kaitu nasaha al malaikatu malaikat anzalika tina itu idag tabu. Wa qala jeung ngucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jalastum di mana-mana caralik aranjeun kabeh majlisan kana hiji tempat calik kana hiji majelis pakulu mangka kudu ngucap aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pa innaman mangka sanyana jalma fa'ala anu migawe itu si man zalika kana bismillah sarta sholawat anu bieu wakala mangka ngawakilkeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu si man malakan kahiji malaikat yamna'u anu nyegah itu si malak hum ka itu nas minal ghibati tina ngagibah hatta la yagtabu sehingga henteu ngagibah itu jalma-jalma atau sinas kum ka aranjeun kabeh. Al-babur rabi'u ari bab nomor kaopatna fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun dina fadilah maoskeun sholawat atas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jeung andika saha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing saha bae jalma sholla anu maca sholawat itu si man alayya ka kami wahidatan kalawan sakali maca sholawat sholla maka bakal ngarahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si man asron kana 10. Wa qala jeung andika saha Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing saha bae jalma sholla anu maca sholawat itu si man alayya ka kami alpan alpamarotin kana 1000 balik lam yamut mangka moal maot itu si man hatta yubasyira sehingga dibubungah
sahalahu itu si iman bil jannati ku sawarga. Wa qala jeung ngandika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sahabai jalma sholat anu maca sholawat itu siman alaya ka kami sholatan wahidatan kalawan sakali maca sholawat sholat maka bakal ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si man bihaku sabab itu sholatan wahidatan asron kana 10 waman jeung sing sahabai jalma sholat anu maca sholawat itu si man alaya ka kami asron kana 10 sholat maka bakal ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si man bihaku sabab itu asron miatan kana 100 waman jeung sing sahabai jalma sholat anu maca sholawat itu si man alaya ka kami miatan kana 100 sholat maka bakal ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si man bihaku sabab itu mi'ah alpan kana 1000 waman jeung sing sahabai jalma sholat anu maca sholawat itu si man alaya ka kami alpan kana 1000 lam tu sama mangka teu disebut lam tamassa mangka henteu nyabak huka itu si man naon annaru seuneu neraka wallahu alam bissawab.